Aduh ya si Domo kumaha kabar naik di telepon ya teh aktif wae jelema teh. Pira aku kudu ka imahna langsung wae. Aduh sia. Ya mah kudu ka imahna we meureun ditempo bisikuna naon ah. Domo. Hei. Mana nya eueuh ning? Oh itu ning. Itu budak naon di situ gua naon depresi ku hapur siapa ya kela ulah kamu di sini lain depresi euy keur genah ya gagaro aduh hapur teh mungkin parah ya mah dipuh geus hayu aya nama urang kanu bogana deui kanu ngajualna bisi mah obat naon eta mah hayu geus hayu hayu lah di imah ngawangkongna geura emang genah yeuh di imah yeuh ayo orang teang lah kanu ngajual deui naon kitu teu balik. Oh iya teh mungkin loba kieu hapur teh sia teh kumaha itu obat teh aduh. Ripuh, butut bauna eta obat teh lin alus-alus teuing butut eta mah. Ngomong aduh boneka bawa bantuan negara ieu. Negaruan panas kieu komo aduh. Beuri. Ieu nepi kana bujur teh ieu nempo. Aduh, aing mah. Hayu mending kena teangkeun deui ayeuna mah. Urang telepon heula we lah. Teu kudu langsung we. Langsung we ka ditu. Heeh, hayu atuh lah. Lihat tunyak ka dinya heula urang. Iya mah. Butut obatnya lah, belaan ngejual panggilingan, butut keneh wae obatnya. Iya mah euy. Lila ieu teh. Hayu atuh. Geus kaburu eueuh ka jelemana. Di mana obatnya nu si itu alus teh butut. Urang gantikeun ke alus. Wah, iya mah. Ayo lah. Ari ieu barak naon? Butut kitu tah baturan urang tempo. Ngaka bikin loba tuh euy. Ieu obat hapur teh kumaha ieu teh? Gantian di kudu alus. Bosna ka mana bosna? Bejakeun gitu telepon buru. Nyaho, pan si bos lagi eueuh ka hareup jeung si Jali. Telepon atuh ka mana kaluarna bejakeun gitu tuh meuli di obat urang gitulah nu alus bejakeun ayeuna mah mawana ulah nu kitu wae tuh ripuh. Oh, kelakanya bang teleponna bosna. Halo, bos. Iya aya nu kamari meuli obat teh ya arek komplain cenah. Oh, heeh. Kayak sina tungguan we di markas. Urang rek nyokot heula barang anu hiji deui. Oh, siap. Heeh, siap. Kela cau pas lagi keur di jalan. Rek meuli obat deui. Tungan we. Oh, kurang hitungan ya di dieu. Ieu tadi tawaran diuk kurang. Oh, diuk teh. Oh, siap. Oh, atuh aduh. Aya kopi ya teh. Aya. Oh, siap. Kata aing alus teh ieu tempo ke sia. Anjing eta tato apa naon? Gitu siga kada. Siga bayawak anjing. Tuh nu urang. Teh ata teh oto tato. Aduh. Ai maneh kamarnya nyupkeun naon? Cenah salah. Juru obat teh. Ah naon anu aya diasupkeun. Ayo mau nyokot barang mulai. Barang nu kamari teh cenah teu karasa, urang ka dieu teh meureun arek nyokot
Oh, aya barang ini. Ambil dulu. Ya. Bos. Tah, ieu teh cara make keuna, minumkeun, manikeun, namun aya sesana mah obehkeun. Oh, kalah duit nama nyusulnya. Siap. Terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Iya teh, tadi teh cara pemakaian tadi kumaha teh? Pokoknya nama diobehkeun we cenah tadi teh. Oh. Mana bos teh lila teh ieu teh? Tuh ning datang tuh. Oh, itu. Tadi Duh hampura euy tadi teh rada lila. Aya kendala di jalana, jeung anu mereana teh rada tepukuh kitu ning. Bos, ieu pelanggan tadi geus lila nungguan. lain lila-lila gitu baturan urang tuh kat beak kulit gara-gara wae lila nungan obat ieu mana deui ieu geus kumaha tuh gara yang tai ge ayaan ku tempo gerak nempo moal Era atuh euy. mana nempo tah ieu geus nepi ka dieu ieu teh gara-gara obat nu kamari jeung lila nungan itu tuh Iya we, pecakan ramuan anyar. Ieu kumaha cara makena nu ieu sarua teh jeung nu kamari ieu. Makena. Eta teh kumaha ning cara makena? Urang mah poho wae ieu teh. Ngan eta mah cara makena diobehkeun. Diobehkeun. Kembali lah asa alus we dikumahakeun we ieu mah lah. Pokona mah asa alus we ieu mah. Lah atuh gitu mah ya enak orang bawa ya balik enak. ngan moal waka dibayar ieu teh soal naon kamari ge gagal ke bisi gagal deui urang nya ayo sudah Bawa lah ya nya. Aduh. Udah iya. Iya kunaon jadi kieu? Tuh. Kumaha sampai jadi kieu? Aduh, aing mah kumaha ieu? Henteu ieu mah manguna ubar tadi jadi kana ieu. Aduh. mama eta Ripu. Ripu. ke gym di mana aja uratan kieu Ayo mau marah apur teh karena iya aduh.